Jadi kita balagan iraha waktosna ba'da sholat isya, ba'da asup waktu isya. Bisa sholat isya jam 11. Ari keur anu bangsa urang mah masing ti magrib oge mangga. Diharap anu kira-kira imkan teu gaduh wagelan bari sehat diantos dina waktosna engke wengi. Kedah cacanakan teu? Henteu nya. Ngan lamun gaduh bari ridho canda. Ngan lamun kira-kira teu gaduh nama nganyaan teu kenging maksakeun bisi kalah ngadorakakeun batur. Atuh cek ibu teh atuh cenah bakal sararea mah ek saha nu ngadaharna. Bener eta teh bener ek saha nu ngadaharna. Keur urang mah teh kenging riweuh-riweuh. Gaduh bari ridho canda. Teu gaduh teu kenging nyandak, nu penting tiasa hadir, tiasa nambihan ilmu. Cenah teu aya nu nuang bekal deui. Datang lengoh mulang ridu nyakeun we nya daripada muban. Nah, jadi inti nama diantos dina engke wengi kangge haladir anu imkan nya anu memungkinkan. Nu kira-kira aya wagelan mah teu kenging teuing maksakeun da moal didenda ieu teu hadir ge. Nah, eta kahiji perkawis balagan. Kangge pematerina nu kapayuna hiji Bapak Ketua MUI Desa Bapak Ajun Suhana, nu kadua Al Ustad Husni Mubarok. Eta kangge pemateri anu kapayun. Anapun engke aya sesi tanya jawab mah eta mah bebas nya. Bebas naroskeun nanaon wae, masalah nanaon wae nu kira-kira di urang aya unek-unek mangga taroskeun. Eta hiji balagan. Paham ya? Nah, dua dinten ahadna teh yaumul ijtima. Yaumul ijtima. Urang masuk yaumul wungkul mangga ngan eta lamna menang maling tina lapan ijtima. Tina naon lah disebut nama yaumul wungkul ge. Ngan lamna menang maling. Dinten Ahad di mana tempatnya? Oh, tos tararangnya di Cikondang. Dicakeun anu kamari aya pergeseran tanah didinya. Oh, niatan sing sae niat ngaos, teu kenging niat bade ningali taneuh. Sanaos dina buktosna pas ka ditu teh ningali taneuh teu naon eta mah nya, nu penting niatna ngaos. Anak pontos di ditu ningali taneuh nya mangga eta mah nya, nu penting ti dieu teh kenging niat ningali taneuh. Sanajan di ditu ngaos nya teu kenging eta mah. Masalah hate eta mah masih teu diobrolkeun oge nya. Dua nu katilu aya pangulem di kersana pun ua mana pun ua nah eta nu ngangge acup beureum. Neng Uni kadang nama teh Uni eta teh nya. Engke dina waktosna teh dinten Senin saatos asar. Tempatna di ditu di Cipulur di warung. Insya Allahnya di wartos dan saatos asar urang mah saacan asar tos standby nya. Alhamdulillah. Nah, kangge syukuran isi nama tahlil hadoroh nya diantos dina waktosna ieu oge sami anu imkan anu teu nuju gaduh pada melana naon wagelan. Bisi bentrok jeung babad mah babad we daripada pas saya jadi salaki ya. Dihaturanan ka ibu kanu imkan sareng bapak-bapak nawa ya sareng bapak-bapakna
Araya bapak-bapakna di bumi di lobang tuh nu aya we ya. Nah, waktosna teh dinten Senin berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ta Senin eta waktosna asar, sabada asar. Eta anu kaopat nyuhunkeun berkah Fatihah kangge anu teu damang wargi urang sadayana kersana Mang Nurdin putra Nabi Momo aya Bi Momo hadir ya menuju ngantosan kamari panyawatna rada repot uang doakeun ku sadayana mugia anjeunna dipaparin kasabaran didamangkeun sabihara-bihari oge ku teu damangna ngajantenkeun wasilah kana naik derajat munggu Allah Subhanahu wa taala. Umum nama kangge sahawe nu teu damang atawa anu can damang eta oge sami pamudah-mudahan ku teu damangna sing dijantenkeun wasilah kana naik derajatna munggu Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir neda doa kangge pribados kangge simkuring wirehna dina dinten ayeuna dinten Jumat engke sabada Jumat ari kedah nama ti tabuh 10 oge tos setar gaduh pamaksadan insyaallah panginten ngawakilan lemburnya berarti dia teh aya nu angkat tapi ningali dina data mah aya angjunan angkat sami terus mohon bade mondoknya aya mondok teh bobo bade masantren di pesantren Ibu saha ketua Pataya ketua muslimat Ibu Neneng Alawiyah didinya bade pembinaan seputar amaliyah kirang langkung 3 dinten